setahun ku sebulan, sebulan ku seminggu, seminggu ku sapoe, sapoe ku sajam, sajam sakumaha okos meuleum daun korma anu garing. Prat beres. Perasaan urang di akhir zaman engke Kangjeng Nabi perasaan manusia di akhir zaman geus deukeut datang Imam Mahdi neta teh cepet jasa. Kuari geus hampir kabehan nyaritakeun cepet. Kahiji. Disusul kedua yang mukjizat Kangjeng datang ka kos kitu teh nyaritakeun masih kana jauh ribuan tahun ku Kangjeng Nabi geus dicaritakeun. Di akhir zaman sabada terasa cepat ku kabehan zaman bakalna cuaca genjlong. Cuaca genjlong teh artina nu ngaran usim hujan, nu ngaran usim panas. Musim hujan diisi ku panas, musim panas diisi ku usum hujan, sehingga sulit bagi petani untuk menerka musim hujan iraha. Sebab terjelas hujan, teu diperkirakan bulan eta hujan baik. Teu diperkirakan bulan eta bakal teu hujan, teu diperkirakan bakal hujan, teu jadi genjlog waktu. Eta geus tereh deukeut Imam Mahdi datang. Nu paling deukeut engke setahun hujan teu eureun-eureun. Hujan beta mengecrek bae hujan eureun sajam 2 jam mendung deui hujan. Eureun sajam 2 jam 5 jam aya genep jam eureun teh hujan ke hujan deui ngecrek bae hujan. Ke aya 12 jam teh hujan berarti sapoe tapi mendung ke beuting na hujan atau peuting teu beurang hujan setahun kitu bae cuman eta hujan teh lain. Bismillahirrahmanirrahim. Karasa urang cicing di dunia ku betah-betahna hingga urang geus aya di pertengahan bulan Sya'ban. Tanggal 1 Sya'ban jatuh hari Selasa menurut hisab qat'i. Menang 3 darjah, 45 jadi hampir 4 darjah kurang 2,5. Maka lamun urang nanggalkeun rawahna Salasa dihitung datang ke pertengahan Salasa Rebo Kemis Jumat Sabtu Minggu Senin Salasa. Jadi malam Salasa nisfu Sya'ban, malam Salasa nisfu Sya'ban. Pertengahan di bulan Sya'ban pergantian buku. Setahun buku urang dicatat di jero berbagai catatan-catatan. Mingguan aya catatanana ka Karang Bolong ya. Jakarta aya, ka Bali aya, sare di masjid di musola aya, di hotel gaya, muludan aya, di bar aya. Kumplit pokokna mah sebab malaikat mah teu nyahoana naon ditulis bae teu bisa disogok lain cara polisi. Tulis bae nya nama komuana bae urang ditulis, nonton TV aya, SMS aya, geus kabeh araraya masyaallah ngabonceng si Mbak aya. Kabeh dicatet didinya, aduh engke diangsongkeun di akhirat atuh moal bisa di lain-lain jakarasa ku urang ge jah heuyeul kamayaran-mayaran baso aya di dieu.
Ya Allah. Tahun pas nisfu Sya'ban buku nuti nisfu itu datang ke ayeuna diangkat ku Allah turunkeun deui buku nu anyar pergantian buku mentak kajian geus tengah nama teu beres ge geus asal awal be jeung akhir. Jadi engke diperiksa ku malaikat awalna Yasin tungtungnya Yasin selamat guys lah beres. Asa awal aya Yasinan di akhir aya Yasinan di tengah na kudu kabar teu mungkin cek yeuna guys ieu mah langsung bae guys tuh kan untung urang. Jadi malam nisfu Sya'ban aya katangtuan nurutkeun ceuk ba'dul arifin jelema anu geus disingkapkeun hijab anu geus bisa nempo kana lelembutan nu ku urang teu kadeuleu nyana maka deuleu nuku urang teu kadenge kunyana maka denge mala ainun ra'at wala uzunun sami'at geus deuleuan manehanana dedengean manehanana geus kaditu bae nyana mah ka alam nu itu alam nu langgeng ai urang mah ka dieu mah di dieu bae sebab urang mah disebutna ge keur molor. Cakang jeung Nabi annasun yamun manusia keur sarare fa idza matu intabahu ke hudang-hudang paeh bari bakal heas jadi keur ngimpi ku ari ngimpi jadi bupati jadi gubernur nu ngimpi jadi lurah nu ngimpi jadi kiai pedagang sudager keur ngarimpi barang maot mahudang jana gubernur eueuh bupati eueuh camat eueuh lurah eueuh jang ngimpi kamah geusan barang maot mantap bisa rajul pangjore-jorena jelema anu intabaha badal maut nu hudangna sabada maut pangjore-jorena jelema teh hudang-hudang kakarak maut hudang-hudang sabada dapat jore jasa jadi nu bagus wa kuari ieu urang hudang tempo ka alam barzah alam akhirat ieu urang kuari keur gigisik ieu kuari ngaranna cicing di majelis keur gigisik encan aya hudang mah kakarak gigisik haju kawudukan haju leuwih parah barang diuk di majelis lain hudang merongkol ieu urang kuari keur gigisik garana kakarak deuk hudang nempo ka alam itu. Nah nisfu Sya'ban maca Yasin minimal 3 balik dibacana sabada salat maghrib memeh Aisyah didinya pergantian buku lamun nu bisa maca Yasin 3 balik perorangan di imah di mushola di masjid berjamaahkeun mangga kumaha ngeunana penting maca. Aduh cenah kiai kula mah teu bisa maca Yasin ya. Oh mun teu bisa maca surat Baqarah teu komo eta Yasin ge nu batur bisa ieu henteu atuh komo surat Baqarah atuh kulhu salila maca Yasin bareng-barengnya na diukna ngan nyama maca qul huwallahu ahad Allahus samad sampai selesai. Kulhu ge cenah kula mah teu bisa aja parah jasa berarti mah ya parah kulhu ge teu bisa ya aduh parah jasa lamun kulhu teu bisa lam yakunil ladzina kafaru
anu normal gitu talar lah aku nil komonya nah lamun teu talar berarti macana Fatihah bae awas yang ngomong teu bisa deh bae geus pamustungan jelema teu bisa Fatihah acan batak dimasalahkeun kumaha lamun aya jelema teu bisa maca Fatihah acan salatna kan pikir mah cukup ina pikir mah teu cukup teu bisa maca Fatihah cik mazhab Syafi'i mah ganti ku babacaan nu sejen teu bisa babacaan nu sejen geus cicing sapanjang Fatihah itu Imam Syafi'i mah tapi Imam Malik mah lain terjemahkeun beda tuh menang jadi cek di luar mazhab Syafi'i mah mazhab Maliki mah Allahu Akbar dengan nama Allah yang maha pengasih lagi penyayang bismillah berarti kan itu Alhamdulillahirrabbilalamin segala puji bagi Tuhan seru sekalian alam budak ngan wah gandeng-gandeng ieu macana loba jalan keluar pikir mah mantak teu kudu dipermasalahkeun cek ieu meunang cek ieu henteu cek ieu henteu cek ieu meunang teu kudu dimasalahkeun aya nu lain ijma' mujma' alaih nah iswatu hayu pada ibadah hakikat da ibadah mah ja urang teh ruh awak masa kadar kurungna doang ngan sanajan bari jeung ruh salila kurungna normal tetep kudu dibawa teu bisa roh doang sia salat ja aing mah kadeu ku sia teu salat ja heueuh kunaon teu salat aing mah roh doang aing mah di imah bae ngedeng sakeuna bener-bener hebat ki ieu naon ki naon eta tambang ki jang naon jang nyeredaki ki teu bisa tuh tetep bae kudu ku awak sebab cek Imam Ghazali awak eta ibarat nu endeu ka Mekah mah onta jelema endeu ka Mekah naik onta moal bisa onta na teu diberangkatkeun nyanana datang ke Mekah moal bisa tetep kudu jeung onta na sebab onta kendaraan ai lain aya angin topan mah nyana keur diuk dihajarepeun jalan cicing aya angin topan dibawa ke Mekah rajit bisa cenah kitu keneh urang ibadah ka Gusti Allah na ieu teu bisa make roh doang cara kebatina tata saupa jeung awak biasa jadi malam nisfu Syaban maca Yasin 3 balik ditingali bae geus dina Majmu' Syarif lamun teu bisa maca kulhu bae teu bisa maca Fatihah jeung maca anu urang bisa dengan niat sakumaha anu geus tertera dina Majmu' Syarif ji minta dihampura dosa 2 minta rizki nu jembar jang ibadah 3 minta panjang umur jang ibadah ka Gusti Allah subhanahu wa ta'ala aya salat dina nisfu Syaban salat na khusus salat nisfu Syaban sabaraha rakaat kiai 100 rakaat geus gideg ti heula boros 100 ada Jumat ge tilok kiai komo dibere 100 cuman sanajan aya salat nisfu Syaban lain paranti urang ieu mah kelas khawas
kelas ba'dul arifin nyana geus nu salatna aya babacaan khusus aya doa khusus bahkan pakaianna naga khusus urang mah ulah tah sana senang diulahkeun teh senang kiai maning gitulah sageuna teh daripada diteken kita 100 rakaat maning diulah. Ieu mah andai kata di lembur lantaran loba pendatang-pendatang kuari di seberang di Jawa di berbagai daerah nu ngajakan salat nisfu Sa'ban ulah bid'ah hukumna ulah bae geus mun nyana ge mun bisa dilarang mun nyana teu bisa geus sabodoh urang mah ulah milu ulah bae geus aningan urang maca yasin tas maca yasin salat isya tas salat isya mun maca Quran mun zikir mun sholawat mun teu sare kubaceuna kieu mun pake nonton bola eta ulah deui bae sarua teh jeung salat ulah hukumna salat jeung main bola akur beda geser saeutik salat mah bid'ah ieu main bola mah haram beda saeutik bid'ah ge haram ge beda ngaran ulah sakali deui besi aya nu ngajakan salat boh kiai boh ustad sanajan kiai luhur ulah sebab eta mah fuqaha mah kabeh ngabid'ahkeun ulah andai kata urang diajakan tetep ulah geus bae cukup maca yasin bid'ah hukumna kecuali aya jelema nu berthariqah khusus dina thariqah nyana salat 100 rakaat sebab babacaanna khusus doana ge khusus ke nyana bae nu salatna dilaksanakeun engke ba'da isya terus 100 rakaat datang ke selesai. Geus urang masrahkeun ka nyana maning mere duit ka nyana. Ceuk salat ya ieu mah percaya geus ka sia boga guru tah jeung amplopna. Gede barang di deuleu kertas jero. Ulah urang baca ieu bae di bejaan teh hari urang lembur Tangerang mah moal aya tiba heula ge. Tangerang, Serang, Pandeglang urang asli nawaungan barang loba pendatang besi neko-neko nyana ngajakan ulah geus malam Salasa nu ngitung tanggal hijina Salasa nisfu Sa'ban nu nanggalkeun Rebo misalna atuh malam Rebo kuat teh cenah kiai kula mah maca yasin nek 2 peuting malam Salasa maca malam Rebo baca sian nek unggal peuting los terus teh kudu 2 peuting terus maca yasin bahkan jeung beurang-beurang mah maca yasin terus teu masalah jadi Bandung mah model di Tembong Sari jeung Sajabana aya nu 2 makena nisful awal jeung nisful akhir malam Sabal 15 malam 16 bisi aya nundek 2 peuting masalah nya maca yasin tilu balik sakumaha tadi ai engke Ramadana ira ulah makananya ke Ramadan sia cenah kula boboal ngaji ke terakhir atuh sabodo sia ngajakan henteu ngaji sia deuk gaji deuk henteu kumaha sia bae ulah sok aing ti heula kajian kuku bagi boga rencana nyana dek kemana aduh loh siapa nek ini tuh indit bae sih ulah sok aja melang segala sabada ki musannif nyaritakeun tentang syarat jadi pemimpin nu jumlahna aya 10 hiji syarat jadi pemimpin teh kudu beragama Islam status muslim teu meunang kafir 2 kudu mukallaf teu meunang budak leutik teu meunang muedan
kudu urang merdeka teu meunang kasifatan kuroki amat hamba teu beunang. Opat zakaron kudu lalaki ulah cewek ulah awewe geus sing hade lamun geus diulah berarti bakal namun dipilih nimbulkeun karusakan tur nu milihna doraka. Sing hade nu kamari pernah milih awewe kudu ditobatan. Oh cenah teh mah kiai meureunanan teh mah nu ulah ge cak kiai di kulon ulah ge imam salat awewe imam pamimpin mah teu naon sakeun. Oh kiai ongkoh nyana maca kitab tilok berarti kiai si tilok baca kitab macana koran lain kiai teu kuyai mun nya ge maca kitab ieu ta baca tazakaron. Jadi kiai pan di negara urang mah lain negara Islam, negara demokrasi sarua. Ketika urang berhadapan jeung masalah eta, urang babagi supaya ulah terlalu jero teuing kasalahan urang. Geus masalah demokrasi, nyieun kasalahan meleg-meleg atuh ulah keun beta mah nyieun aturanna demokrasi, urang kuari mah ulah terlalu ketiban tangga. Jatuh ketiban tangga jadi rengsek teman kayak gitu bara jatuh doang teu ketiban rada deres bae paling ringsek doang guys. Nah jadi urang ulah sadajan di negara demokrasi ulah dipilih awewe kajeun nyalametkeun diri urang bae. Geus aya kiai anu ngajakan oh kiai geus mangga jang kiai bae teh mangga nyebrang di jembatan Siratal Mustaqim kiai bae gitu. Isya aing mah hiber. Beres. Ulah sok sia. Mejeurna ulah sok ka kiai badal kos kitu mah. Kiai kudu disoan badal kos itu. Sia goblok, kiai lebih goblok. Tolol tungtuna turut dengan kiai. Aduh, ampun. Kelima kudu bangsa Quraisy maksudna aya benang merah jalur kepemimpinan kudu boga jiwa pemimpin. Mun teu boga jiwa pemimpin rusak negara acak-acakan. Kagenep adlan kudu nu adil benar-benar teu mementingkeun diri sendiri nyana siap untuk membangun bangsa jeung negara. Aya tanda-tanda keadilanana sebab kadeuleu kurang hiji mun naik mobil kacana tilok ditutupan. Mana coba teangan pemimpin anu teu nutupan kaca moal aya. Dua mun boga rokok nyana teh kadeuleu masyarakatna hayang ngarokok kajeun teuing nyana teu ngarokok rokona dibikeun ka masyarakat. Tah eta kan ngeunaheun kana hatena. Menang we satahun pajakna dicokot rokok dibikeun pajak dicokot. Bloon. Nu jelas kudu adil. Urang neangan adil hese gua. Ketujuh mujtahidan inter berarti sebab itu negara lain desa-desa acat berarti loba konflik anu kudu dipecahkeun permasalahanana nyana teu kudu tuh nyatanya deui andai kata nanya hanya sekedar perbandingan jeung ilmu nu aya di otaknya supaya lancar ieu negara kudu mujtahidan. 8 sujaan kudu gede wawanen gagah ulah nu pelya-pelye gagah ngindaheun urang boga pamimpin nu gagah kumis gede mantap hehehe janggotan wah cambangan jadi urang geuleuh tanjak ge asana betah urang
barang neuleuh presiden atau raja orang ya ini mah beti kali kumisan janggotan sama ulah datang ke kos gitu itu bagus mun kunjungan ke Arab bisa didungling gitu. Sujaan kudu nu gagah 9 zaroin yang kaharep sing ada yang kaharep si ayang ke kaharep jang diri orang bae salametkeun tanggung jawabna ke di akhirat orang maka ditanya engke ieu mah nunggeus mah geus bae geus tanggung ka neraka geus nunggeus mah geus ieu endek bae endek nah deuleu ku urang mana nu gagah lalaki sebenarnya aya we ulah lalaki na nu gagah pinter eta nu dipilih ku urang kajen nyalametkeun diri urang bae eleh menang sabodok aing mah geus sakitu ta pemikiran aing teh ya lantaran engke ditanya di akhirat kumaha gitu 9 zaroin ngabogaan pemikiran nu luas wawasan anu jero nu luas sebab negara 10 boga dedengan sampurna dedeluan sampurna ucapanana sampurna hartina teu balelo ulah ro jeung al sarua cadel ngalana mal beres atuh ro jeung lam kudu beda ro lam lamun akur engke teu bisa sifat anu wajib di Allah kesifatan ku sifat basol basor ro basol tanya cadel jadi basol ro lain l tuntunnya dikurangan sifat wajib di Allah sifat baso pan baso aing rek teu bisa lam salah mending baso kan jadi salah tuh itulah persyaratan jadi pemimpin Imamul Azam presiden raja atau di bawah dunah yakni gubernur bupati camat lurah termasuk RT itu teh raja RT teh sakarajaannya adalah sa RT itu jadi taker RT raja itu pakai celana pendek pada RT raja kuari diceritakeun kasahanana jadi imamah kumaha ieu sahnanya jadi pemimpin seseorang anu memenuhi persyaratan 10 tadi sesuai dengan kriteria anu tadi nyana bisa sah memimpin bangsa kutilu perkara nomor kahiji wa tan'aqidul imamatu bil bai'ati wa tan'aqidul imamatu bisa kabundel nyangreud sah maksudna jadi pamimpin sifat pamimpin yakni imam presiden gubernur bupati bil bai'ati ku bai'at di beat di zaman baheula pertama nu di beat ialah Sayyidina Abu Bakrin Siddiq radhiyallahu anhu. Pertama nu di beat jadi pemimpin adalah Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Seluruh sahabat anu ngabogaan wawasan anu sampurna berpangkat ijtihad mujtahid berbagai kelompok tina kelompok dicepol untuk mengesahkan kepemimpinan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Datangkeun Sayyidina Abu Bakar bari Sayyidina Abu Bakar mungeun Sayyidina Abu Bakar mah cerik Sayyidina Abu Bakar ketika dipilih jadi khalifah embung
Masya Allah sarua ketika Sida Umar ge dibeat jadi pemimpin sarua sedih Sida Umar lantaran sarua aja ngangsongkeun diri ka seuneu. Iya nomor kahiji dibeat lain hayang dibeat tapi masyarakat tokoh masyarakat ngabeatnya dijadikan pemimpin. Mentek ditupja Kangjeng Nabi tanda akhir zaman geus deukeut datangna Dajjal. Nomor kahiji masa cepet as-sanah kasyahri wa syahru kasabti wa samakal yaum al-yaum kasah as-sa'ah kal dakik atau daki maka itu. Nah setahun ko sebulan, sebulan ko seminggu, seminggu ko sapoe, sapoe ko sajam, sajam sakumaha okos melem daun korma anu garing perat beres. Perasaan urang di akhir zaman engke Kangjeng Nabi perasaan manusia di akhir zaman geus deukeut datang Imam Mahdi neta teh cepet jasa. Kuari geus hampir kabehan nyaritakeun cepet. Kahiji disusul kedua yang mukjizat Kangjeng datang ka kos kitu teh nyaritakeun masih kana jauh ribuan tahun ku Kangjeng Nabi geus dicaritakeun. Di akhir zaman sabada terasa cepet ku kabehan zaman bakalna cuaca genjlong. Cuaca genjlong teh artina nu ngaran usim hujan, nu ngaran usim panas. Usim hujan diisi ku panas, usim panas diisi ku usum hujan, sehingga sulit bagi petani untuk menerka musim hujan iraha. Sebab terjelas hujan, teu diperkirakan bulan eta hujan baik. Teu diperkirakan bulan eta bakal teu hujan, teu diperkirakan bakal hujan, teu jadi genjlog waktu. Eta geus tereh deukeut Imam Mahdi datang. Nu paling deukeut engke setahun hujan teu eureun-eureun. Hujan beta mengecrek bae hujan ke eureun sajam 2 jam mendung deui hujan. Ke eureun sajam 2 jam 5 jam aya genep jam eureun teh hujan ke hujan deui ngecrek bae hujan. Ke aya 12 jam teh hujan berarti sapoe tapi mendung ke beuting na hujan atau peuting teu beurang hujan setahun kitu bae. Cuman eta hujan teh layum bitun nabat henteu ngajadikeun tatangkalan ongko hujan tapi gararing teu jaradi pepelakan nu melak naon bae ge biasana mun kahujanan nyembrung ieu mah malak garing terjadi. Nah lamun geus eta terjadi eta geus detik-detik terakhir bakal datang Imam Mahdi. Kuari mah kakarak datang ge ka hiji perasaan cepet zaman, nomor kedua waktu geus ada ngagenjlog kuari musim hujan musim panas mata Kangjeng Nabi Masya Allah ieu mujizat Kangjeng Nabi. Kula wasok mutalahan mujizat pohara geus karasa kuari tinggal ngecrek hujan engke aya suara ti berbagai pelosok ti kaler aya suara seperti suara ki trompet atawa suara ti kidul atawa ti kulon suara ti wetan atawa ti jerotan aya suara gesekan atawa suara ti luhur ieu geus sarua geus tereh datang. Nah ieu ngecrek hujan ti Kanjeng Nabi bakal ngecrok tapi teu jaradi tatangkala panas ongko usim hujan tapi panas. Okos urang naik mobil mewah tapi kesangan. Slow bapan gue naik mobil do mau Fortuner AC-na gede tapi di jero mobil kesangan sebabnya di udag-udag hutang.
mobil lagi ngeri ditadhutang kawin mah aya 3 aya 4 nah ngan dibobodo kabeh ge ku duit ngahutang di bank. Nah ieu ge di akhir zaman baru dah jin ke baroga hutang kabeh. Masya Allah. Penelitian hadis Kangjeng Nabi akhir zaman geus rada loba di antarana engke jelema lalumpatan menuju neraka. Kangjeng Nabi di akhir zaman mah kabeh jelema lalumpatan menuju neraka. Sahabat caricing bae. Maksudnya salah tante Kangjeng Nabi ngomong nyarita. Kangjeng Nabi balik deui ngomongna di akhir zaman mah jelema lumpat kabeh ka neraka percis kos kuya mun dibahasakeun urang mah. Kos kuya ngagejeburkeun diri ka cai. Kuya di luhur aya naon bae gerbek blus kuya maka cai aya naon gerbek blus tak ieu masyarakat manusia di akhir zaman percis kos kuya nyalametkeun diri ka cai ieu ge lalumpatan ka neraka. Jadi ngegejebur-jeburkeun maneh ka neraka di akhir zaman mah. Sahabat tetep masih culak-cileuk keneh wae. Masa sih cak hatena neraka kan seuneu mun jelema kudu gejeburkeun ka seuneu. Ima jelemana meureun teu normal di akhir zaman teh wae mah Kangjeng Nabi salah ye masih didengekeun bae ku sahabat. Asana meureun aya kekeliruan ieu Kangjeng. Kangjeng Nabi kan weruh sadurunge winara. Sahabat teh masih kene culak-cileuk. Banget teu percaya cak Kangjeng Nabi di akhir zaman ke jelema lalumpatan menuju neraka. Percis kos kuya nyalamatkeun diri ngagejeburkeun ka cai. Engke jelema masing-masing kabeh berduyun-duyun. Malah mah mun aya anu rada lambat kunyana disingkirkeun lambat amat sih ka neraka. Disingkirkeun kunyana anjeula. Jadi anu jelema-jelema anu ngahalangan di lambat sia ka neraka bae kudu lambat anjeula. Wih bari yang berani ayo aing geula geus aing jadi pamimpin neraka geus. Oh beranian biasa. Berarti kan geus 3 kali Kangjeng Nabi nyarita kos kitu tah. Berarti beneran nanya lah sahabat wani. 5 ya Rasulullah. Kunaon bisa kos kitu ya Rasulullah bisa jereba berduyun-duyun ka neraka. Sebab jelema kabeh memberanikan diri hayang jadi pemimpin. Mendaftarkan diri hayang jadi kepala desa, mendaftarkan diri hayang jadi bupati, mendaftarkan diri hayang jadi gubernur, mendaftarkan diri hayang jadi presiden, hayang jadi menteri, eta ngaranna menuju neraka jahanam. Ya Allah, ya Rabbi, urang lamun ngomong kos gitu pan bupati dah kiai bibisaan. Tok sama kos gitu mah. Sia teh mah keur ngaji, sia dek ngadengekeun atuh teu kaji. Jadi mah ngaji ge ieu bangsa jeung jelema nu kos ka dieu be nu laletik kae. Mungkin dia mah teu kudu ngaji geus, sia jeung Kiai Golkar bae ka ditu. Aing mah keur nyaritakeun akhir zaman. Mun teu percaya datang bae dibere kitabna baca ku sia. Iya teu bisa cenah macana. Emang sia mah ciri neraka teu bisa maca kitab. Ya anu ahli surga mah bisa maca kitab. Waduh, cak meri maji makanya ngagen teu. Teu ge pandai ngadengekeun. Pamimpin mana kuari nu daek ngadengekeun ngaji nu bener? Deuleu sa Indonesia. Ayo teangan camat nu daek ngaji nu bener. Sugan aya di Pandeglang mah, sugan aya di Serang mah. Coba sugan aya bupati nu daekeun ngaji nu bener. Nu bener ieu mah maksudna ngajina nu bebeneran Al-Qur'an jeung hadis beneran. Ya, ceuli aing sumpungkeun. Asal aya bae ge. Mana gubernur ima ngaji bae heula ulah ngalaksanakeun ngaji nu bener mana mantak aing ngomong kos gitu teh bibisaanan sama kiai sakeun teh ya tuh aja nih bibisan aing ieu teu percaya sia atuh babagi bae ge di akhirat dah di surga mah lain nu ki uci anu pangeran aing mah wau jeung pangeran goblok
ya gue ini sombongannya lah sombongan gitu mah mejeuna pajar baik bener lah sombong lah pangkorak sia. Nah ieu mah keur carita di akhir zaman eta Kangjeng Nabi deuleuh lah dikena kitab Mukjizatur Rasul di akhir zaman aya kitabna beuli geus mah jang pamimpin bae beuli sia mah teu kudu lah cukup ngadaengkeun di aing geus ya Kiai Golkar tilok ngomongkeun nu kitu pan si partai tilok aing ye gua ngomong ye berduyun-duyun jelema menuju neraka kaget sahabat salah ngomong meureun Kangjeng berduyun-duyun jelema ka neraka asalna lain meureun berduyun-duyun jelema ka neraka aya anu mandeg disikirkeun awas ya ayo sia mah ka nerakana halangan aing oh berarti bener cek sahabat lima ya Rasulullah kunaon lantaran jelema memberanikan diri hayang mimpin batur puguh diri nage bobolokot ku dosa dek mimpin batur pan di zaman Kangjeng mah asal aya nu hayang we nyekel bendera memimpin perang ulah cek Kangjeng Nabi berarti aya goron di balik mimpin perang aya keinginan nu tersembunyi di jerona ada udang di balik aduh ewa okos nulungan rangda eta teh ada udang di balik rangda eta Kangjeng Nabi aya rangda katabrak sepeda di ais eta teh lain sangais-gaisna mun ditanya karunya jasa katabrak sepeda cek jana isukna aya nini katabrak motor diantapkeun ku nyana goblok teh Haji Pendi blon korek ada udang di balik eta aduh Masya Allah nah iya ke jekel bendera ketika hayang tak cek Kangjeng Nabi aya gorod ketika embung karak ya Masya Allah mulus berarti nah jelema di akhir zaman teh anu memberanikan diri hayang jadi pemimpin berarti nyana keur lumpat menuju neraka jahanam jelema anu dagang di akhir zaman mah berarti jelema anu siap ka neraka anu dagang ge sahabat kaget ye pan ka dagang-dagang atuh kaget sahabat ge pan ka dagang-dagang kunaon sebab di akhir zaman mah eueuh anu teu riba dipikir jadi berarti menuju neraka kabeh eta geus deukeut tamatah geus kos kitu mah geus deukeut jasa tah geus cerita akhir zaman tanda-tanda akhir zaman kasatu waladi zina tanda akhir zaman teh mabok tanda akhir zaman teh kitu sarik maling kabehan maling geus puguh masyarakat maling HP maling sepeda maling motor maling mobil atuh jadi negara ge maraling beda ngaran doang jang masyarakat mah maling jang di luhur mah korupsi beda ngaran urang lembur teh nyahoan korupsi pajar lain maling aja maling mun urang bebeja ka urang lembur kan ini tuh itu tuh tukang korupsi bagus amat bagus sakit itu tuh nyahoan korupsinya nama sarua jeung air mineral barang ku urang dibere ini air mineral embung ini mah air mineral mah kunaon eta kan dicampuran mineral oplok cak kira meureun mineral teh pajar ragi lah kira-kira gitu tah nih air mineral bagus nih embung ini mah ai kudu dicampuran mineral mah je ini udikna gebelah ditu deui udik tamati udik teh masih 2 km ka ditu eta loba bahasa-bahasa di akhir zaman mah urang lembur teh nyaho langsung ditekan situasi dan kondisi cak urang lembur teh mah kiai isi-isian malulu cenah ngomong aing mah teu betah orang lembur atau diberi bahasa kos gitu ternyata dek inteleka jadi orang lembur tengah ngerti eta nyambung ngaran di lembur mah ngomong lembur baik so sekolah ya lo baca anu nitahan bahasa Indonesia terbetah mah emang terbetah tak bisa itu bisa sebagai bahasa Indonesia baik kandas
kokos urang rajek bahasa Jawa kebel-kebel Sunda deh bayanya lagi. Aduh, masya Allah. Nah, iya. Jadi orang namun nyaritakeun mujizat Kangjeng Nabi kadang hayang seuri bahasa Kangjeng nan hayang seuri hebat amat ngabahasakeunna yusafiruna ila jahannam. Ih, berangkat kabeh ka jahanam. Ai. Muka dua yas'auna ila jahannam, lumpat yas'auna mah yusafiru mah leumpang, yas'auna mah lumpat. Sahabat kaget, penyaluatan si ka jahanam. Orang bener siaulah yang serikeun pamimpin lumpat ka jahanam nu tadi kadua pedagang ge orenganan lalupatan ka jahanam nomor katilu cak Kangjeng Nabi di imah bae ge tetep ka jahanam bae yeuh ajeuna mah kabehan tah bupati rada lega bae tadi masa kaing doang cak bupati jeung gubernur sia ge sarua ayo atuh berjamaah lah 5 ya Rasulullah kunaon make jeung di imah bae ge sebab di jero imah ge teu kaluar tina maksiat di jero imahna di jero kamarna nyieun kamar deui di jero kamarna nyieun kamar deui dipoekan tetep maksiat bae Allah Karim sebab apa di jero mainnya geus bisa make jaringan internasional sanajan di jero kamarna di kamaran deui kamarna dipoekan tapi nyana bisa nempo Hollywood di jero kamarna di kamaran deui dipoekan tapi nyana keur aya di Hollywood ya Allah ya Rabbi Masya Allah pindahkan keur aya di California Masya Allah pohara ya Allah jauh teuing lah ke California mah pencet deh Texas woi cek nini eta sih negara mana ulah loba omong nih nini mah nini bae nyahona paling ge bojong bae kendal bae nyahona bangsa nu karari itu bae teketos bae geus nyahona kadinya bae pugu di bojong geus sarujeng di Texas kuari mah eueuh nu teu akur kuari kahirupan di Amerika jeung di Citra aja atuh beda kahirupan di California jeung di BSD teu beda setika can akur sok deuleu naon nu eueuh kuari di BSD lamun di Amerika urang ningali minuman bebas urang turun di pesawat di Abu Dhabi minuman timimiti segede cinggir datang ke segede awak minuman haram aya digelar di Abu Dhabi cek urang ieu negara Islam nama ieu tapi pan minuman pohara meuli urang roti di dinya plek nu belah dieu belah kulon ngelempet dibuka aya gambaran jerona roti kula gitu bebejakan nu sajen kula doang eta geus aja mareuli roti meuli roti garing belah ditu belah ieu kan minuman tuh wow barulut tempat tadi di Abu Dhabi cek kula teh meuli roti belah ditu tah meuli retik sagede korma segala naon teh dibeli buka aya gambaran sia seri emang ngarti tah naon sih maksudnya aya gambaran teu make calana sia geus ditutupkeun deui ku kula lah dia kan banjang bawaan ka imah Masya Allah Karim itu beres haji caritana ieu kan aya ngarokok kan teu meunang ngarokok bebas ayalah tempat-tempatna di bandara teh di ditu hiji dia ya karena ada sepi di dia ya ulah asup kadinya keur asup mah kula sorangan meunang meureun samenit brus urang baru le datang marake calana make sakieu ya aing betah ya cek perlakuan ngalakukeun nu teu senonoh di jero dihareupeun manusia geus biasa kaluar we kula masyaallah Karim eta di Abu Dhabi kos kitu di Abu Dhabi encan di jero na eta kakarak di bandara masyaallah Karim encan di Amerika na encan di Inggris encan di Jerman di Prancis teu kudu jauh-jauh di urang emang kumaha gitu masyaallah tanyakeun ke kacamat ge
kan nanyakeun ka camat berarti ya rahasia geus teu kudu nanyakeun ka urang lembur ka camat anu gaul tapi camat saha teu jauh kula wae teu jauh gitu jauh jasa 1 2 3 4 camat nu gaul nu sok biasa kapanggih di satelit terus siapa semuanya satelitnya tadi mana dasar lembur siapa kampungan kos gitulah Indonesia eta ge pangra mantak berduyun-duyun menuju neraka di akhir zaman geus eueuh anu henteu lumpat ka neraka cerik kabeh sahabat ketika cerik tetapi aya keneh manusia di eta zaman anu tetep ngomongna teger bae nyana menjaga mata ceuli jeung sajabana tetep bae ka Allah eta teh cek Kangjeng Nabi saeutikna ge saeutik deui qalilan bahasa qalil teh saeutik agol min golil jadi itu bahasa Kangjeng Nabi agol min golil leuwih saeutik tinu saeutik jasa mun cak urang mah saeutik jasa eta ge direntogan bae ku bangsana deui nyana negakeun ke hak negakeun adil jujur dina kakarak nyarita doang geus direntogan ku berbagai tokoh ku berbagai masyarakat jeung ku berbagai tapi tetap aya bae cek Kangjeng Nabi datang ka engke Imam Mahdi turun datang ka Dajjal aya bae hiji mah setiap negara kabupaten dibere ku Allah hiji cuman geus hese nyalametkeunana sakadar nyarita ilah Kangjeng Nabi nyaritakeun mukjizat di akhir zaman geus kuari mah zaman geus karasa cepet waktu ngageser geus encan doang hujan ngecrek satahun angkep lamun kula nyaritakeun Mekah bakal dilebaran Madinah bakal dibarat geus eker malah nah ieu tinggal hujan ngecrek satahun tapi teu jaradi naon teu jaradi jelema berduyun-duyun menuju neraka jahanam teu karasa ku eta masya Allah tetep urang nu mantak ngaji urang hayang salamet mudah-mudahan urang kabehan disalametkeun ku Gusti Allah keluarga urang pemajikan anak incu urang disalametkeun pamimpin urang geja eta mah ku nafsuna ieu ketika nyana ngaragap nurani nama tetepnya lagi ceurik sarua bae hayang salamet mudah-mudahan dibere babalik pikir kemudian nyana bisa ningali ka arah anu salamet amin ya rabbal wa tanakidul imamatu bisa sah jadi pemimpin jadi presiden bil bai'ati ku di bai'at wal asahu nurutkeun cekal asah bai'atu ahlil hilli wal iqdi saha minal ulama'i war ru'asa'i wa wujuhin nas alladzina yatayassaru ijtiba'uhum artina nu milihna teu kudu keseluruhan negara nama bentukna khalifah tapi praktek memilih nama bai'at kulantaran bai'at teh aya bai'atu ahlil hilli wal iqdi berarti aya pemilihan demokrasi sebab ketika harita nu hendak dipilih diangsongkeun 3 tokoh lain bae Sidina Abu Bakar Siddiq ayat 3 cuman nu dipilih Abu Bakar Siddiq berarti kan hampir mirip secara demokrasi pemilihan nama dipilih biasa nah ieu keur carita memilihna wal asahu bai'atu ahlil hilli wal iqdi henteu kudu keseluruhan masyarakat nu buta dituntun nu torek dituntun nu nini dituntun teu kudu jadi dipilih per desa sabaraha nu boga wawasan untuk maju lamun sakecamatan sabaraha desa pilih per desa teh mun sadesa aya 18.000 manusia
kemudian diperkecil deui ku ari mah di kitu naon ngaranna dipekarkeun jadi 8.000 atau 7.000 per desa eta nu 7.000 tingali per kelompok-kelompok nasasi nu boga wawasan untuk maju ieu teh jang keselamatan bangsa jeung negara ahli hilli wal iqdi geus ulama nu milihna ulah diberean duit di umrah-umrahkeun supaya manehanana milih tegala dibere motor dibere mobil aduh eta mah sogok menyogok ngaranna lamun aya kiai nu narima sogokan ti pemerintah sogokan ti jelema-jelema nu endek calon eta berarti kiai keur lumpat nerleng bae dek menuju neraka jahanam teu kudu SS dengan kiai kos gitu. Namun aya jelema kiai dek milih pemimpin tapi jana menerima sogokan di partai di ketua di kandidat berarti eta kiai keur ninggalkeun masyarakat menuju neraka jahanam tinggal kukula ada ditanya aya eueuh kiai nu geus kitu aya lamun aya pang nyebutkeun saurang coba ulah isin-isin saurang bae di Tangerang bae teu kudu ka sarang-sarang Tangerang ayo aya urang pasar Kemis aya siapa aya bae kagak deketan ka Cilongok sia sia mah ka aing meureun ka jeung kumaha ge dasarna sia mah ekstrim nah ulama memilihna boga wawasan di samping ulama ruasa pemimpin-pemimpin tokoh-tokoh wa wujuhin nas tua ketua manusia anu gampang kumpulna dalam rangka menyatukan visi dan misi untuk memajukan bangsa jeung negara. Masya Allah nu milihna nu kos kitu guys kuari maka simpulanana bae wa syartuhum sifatus syuhud syarat jelema nu endek mengangkat kepemimpinan ulama tokoh termasuk kitu kepala-kepala kampung dan lain-lain sebagai berbagai lapisan masyarakat anu dianggap mempunyai wawasan syaratna sifatus syuhud sifat saksi nu kira-kira nyana jadi saksi sah berarti kasifatan minal adalah wa gaya nu milihna kira-kira santai jadi saksi sah berarti ngabogaan sifat adalah eta jadi ente sakabehna ieu mah kabeh kita milih nu embung dibere duit anu embung ge dibere mobil keuna ngeungkeuy milih ka ditu dipaksa karena eta kos kitu mal beres satungtung pemilihan umum model kos kitu nagara ulah diharapkeun kudu beres satungtung kiaina nu endek ngararapi ngabantuan jangan luruskeun nagara nyana ngabutuhkeun kana sogokan keneh ieu mal beres nagara nyana nu sok pidato oh arosy wal naon gara-gara dituna finar ceknya ya Rasul murtasi finar nu nyogok nyung narima sogok ka neraka hulunya anak tas dibere motor mio ne cekal huluna heuh ai sia ngomong goblok ieu ngomong teu bareres goreng kiai ongkos jelema di kota Allahu Akbar Allahu Akbar aya naon Allahu Akbar pas azan Allahu Akbar hes ai tiap tadi Allahu Akbar beratas itu Allahu Akbar waya azan hes tekan teu beres eta geus balikan urang ngaji kuari hudangkeun awak urang nu keur hes supaya gigisi tempo gerak ke alam barzah ulah neulean batur awak kurang bakal dibaringkeun di alam barzah tuh nu dibawa kabeh ge sugih teu dibawa gagah teu dibawa kabeh ngan awak kurang we jeung boe dibukakeun ieu na ditempelkeun pipi urang kana taneuh sakadar urang gagah sakadar gagah keur hirup paeh mah geuninganan kos kitu sugih keur hirup paeh mah geuning kos kitu
baring baik bentakeun mata hate urang aing teh bakal kos kitu kabeh nu daek milu rekan-rekan ngan sakada datang ka bibir kuburan pemajikan jeung anak datang ka bibir kuburan doang pemimpin urang kepala urang mun urang bawahan ngan datang ke bibir kuburan doang selesai ditutup kuburan urang sorangan di jero tanggung jawab urang bakal datang amal-amal urang bentakeun mata hate urang eta. Nah lamun geus bentak itu kan rada dijaheuh horengan eta ngaranna bentak udang ngaranna geus inget kanu bogana ka Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah iyalah di negara Islam cara memilih pemimpin di beat cara ngabeatna cekawal asob bayatu ahlil hilli wal ikdi ngabeatna ahlil hilli wal ikdi yakni minal ulama war ru'asa wa wujuhin nas ulama-ulama jeung pemimpin-pemimpin jeung tokoh-tokoh masyarakat anu mudah berkumpulna untuk menyatukan visi dan misi dalam rangka melajukan bangsa jeung negara syaratna sihatus syuhud sifatus syuhud kudu sahnya jadi saksi berarti kesifatan ku sifat adalah ulah kabehan memilih jam milih nagenya nama henteu boga wawasan henteu boga wawasan jang ngemajukeun umat bangsa jeung nagara teu boga pikiran kumaha ieu bakalna lamun dipimpin ku seeta negara urang perpolitikan perekonomian perbudayaan leuwih agama lamun urang geus nyaritakeun agama kan mayoritas di Indonesia mah urang geus korban Jakarta geus dipimpin lain ku muslim tapi ku kafir teu beurang di jerona kalaya musliman eta geus bentuk kasalahan mangga bae ieu negarana demokrasi kan tetep bae urang teh hese ngayakeun muludan di Jakarta cobalah gubernur dipersilakan untuk nyambut aja nyanang ke kumaha nyambutna hah wih sebuah nirwana lain Kangjeng Nabi nyarakan nirwana golok ya nyaritakeun rajaban panggil coba mal bisa jadi geus agama macet sedangkan Indonesia mayoritas agama atuh kudu dihormati mayoritas kajian kuku mah ge numantak tiba heula di urang mah negara demokrasi terpimpin teu murni henteu bisa nuturkeun Amerika langsung ka pusat ka ditu secara utuh sebab lawan mayoritas Islam loba ulama-ulama loba wali-wali aya kesenjangan atuh lamun kos kitu sebab non paling istimewa agama mah Islam sebab di Islam mah kabeh merasa terhormati Kristen dihormati ku Islam mah Buddha dihormati ku Islam Katolik dihormati pokoknya masing-masing tetapi anu bercokol memimpin tetap kudu Islam nyana tetap dinaungi tingali riwayat para khalifah tingali riwayat para khalifah khulafa ur-rasyidin kabelah dieuna mentak 35 tahun masa kenabian masa kekhalifahan kemudian ka dieuna sultan kabelah dieuna mah kabelah dieuna cek Kangjeng Nabi sabada eta geus kali itu acak-acakan nya khairul qurun korni terus mayali ali nah berarti Kangjeng Nabi terus sahabat tabiin tidinya ka dia acak-acakan urang di zaman acak-acakan tapi masih keneh bisa maca Quran maca tafsir ieu ge anugerah ti Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala di zaman akhir anu geus lain lalagaan urusan riba urusan keadilan geus eueuh kejujuran geus eueuh tapi tetep bae aya keneh nu beuntas saurang-saurangan di negara aya komo di masyarakat mah teu rusak kabeh sakieu geus alhamdulillahirabbil alamin salamatkeun diri urang eueuh nu ngarunyaan ka diri urang iwati diri urang batur mangan sakadar huhahehe doang entak Tan Syabdul Qadir kedatangan tamu setelah kedatangan tamu nyaritakeun cintana ka seseorang seri tan
datang deui tamu nyana nyaritakeun cinta ka seseorang seri geus beres ngobrol nyaritakeun cinta nyaritakeun bendu kasih anu mah cinta kasih anu bendu kasih anu cinta kasih anu bendu cek tuan syekh cinta ente jeung bendu ente tetep neraka jahanam kunaon emang sebab cinta jeung bendu na lain lillah aya kepentingan urang resep jasa ka tokoh nu itu ih pohara emang kunaon mantak resep sok merean bae aing bendu jasa kasih itu kunaon pelit tuh kan aing resep biasa ka kiai itu batu emang kunaon kiai itu mah naon bae ge jeung meunangnya nama itu pokoknya mah meunang bae anu mengkredit meunang segala meunang kalau deposito meunang aing geunaheun kadinya aing bebarengan jigana nonton bola tah kiai mah kudu kos kitu internasional aing resep jasa ka jana mah bendu na kasih itu bendu jeung resepna kabeh lain lillah sarua jahannam keneh masyaallah dah ieu nomor kahiji jelema diangkat jadi pemimpin melalui pemilihan di BAT dipilih ku ahli hilli wal ikdi nu milihna ulama ruasa wujuhinas yakni nu kasipatan ku sifatus suhud sifat adalah sahnyana jadi presiden lantaran dipimpin ku jelema-jelema ku tokoh-tokoh ku bangsa-bangsa anu ngabogaan wawasan tur ngabogaan sifat keadilan nyana mingkila dengan prima ngeunaheun teu calecek nomor kedua wa bistikhlafil imam wallahu a'lam